Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Innal halifa saenya na sumpah mangfaqotun eta anu ngabahayakeun lisil ati kana banda mamhaqotun eta anu ngahancurkeun lil kasbi kana kasab. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syekhani Bukhari Muslim. Inna min abaril birro Inna min abari saenyana eta tetep tina kahadean al birro anu panghadena ayasila ari yen nepungkeun sarojulu hiji lalaki ahla wudi abihi ka ahli anu dipikacintana ku bapana eta si rojul ba'da ayyuwalia dina sabada yen maleos itu uda abi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim anil Mughirah ti Sayyidina Mughirah. Inna kadziban sayaktosna bohong alayya ka kami laisa eta teu aya itu kadzab kakadzibin eta saperti bohong ala ahadin ka hiji jalma. Paman mangka ari sajalma kadzaba eta anu bohong ieu man alayya ka kami mutaammidan bari ngahaja falyata bawa tah kudu cawis-cawis ieu si eman mak adahu kana tempat diukna ieu si eman minanari tina neraka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim anil Mughirati katampi ti Sayyidina Mughirah. Inna minal bayani saenyana eta tetep tina penjelasan la sihron yakin aya sihir. Wa inna minasyi'ri sareng saenyana eta tetep tina syi'ran la hikmatan yakin aya hikmah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Inna min ibadillahi saenyana eta tetep tina pirang-pirang hambana Allah man ari jalma lawa aqsama lamun sumpah ieu si man alallahi ka Gusti Allah la barrohu tah yakin ngaluskeun ieu man kana sumpah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Inna mimma adroka sayaktosna eta tetep tina perkara inna mimma sayaktosna eta tetep tina sawarehna perkara adroka anu manggihan saha anna sumanusa atawa jalma min kalamin nubuwatil ula tina ucapan kanabian anu kahiji idalam tastahi di mana-mana henteu era aranjeun pasna mangka pek migawe aranjeun mak kana perkara syita anu karep anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Inna hadihin naro sayaktosna ieu naraka atawa seuneu inna mahya pastina itu nar aduun eta musuh lakum pikeun anjeun faizanimtum maka di mana-mana sare aranjeun paat piuha tah kudu mareuman aranjeun kana itu seuneu atawa nar angkum jauh ti aranjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Musa katampi ti Abi Musa. Innallaha saenyana Gusti Allah taala wa rasulahu sareng rasulana Allah harrama eta ngaharamkeun itu Allah sareng rasul bai al khamri kana jual beuli arak wal mayitati sareng bangke wal hinziri sareng bagong wal asnami sareng patekong. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Jabirin katampi ti Sayyidina Jabir. Inna min akhlaqil mu'mini saenyana eta tetep tina sawarehna pirang-pirang akhlak jalma mukmin kuwatan aya kakuatan pidinin dina agama wahazman sareng kukuh pilinin dina riktih wa imanan jeung aya kaimanan piyakinin dina kayakinan wahirson sareng kasangsrem pi ilmin dina ilmu wasyafa sareng nyaahan pi mikotin dina mikaresep wahilman sareng hilim teh teu gancang nyiksa pi ilmin dina neangan ngembangkeun ilmu waqosdan sareng pertengahan pi gina dina kasugihan watajamulan sareng gigindingan pi pakotin dina waktu rupek wataharrujan jeung ngaraksa antomain tina toma wakasban sareng kasab fi halalin dina anu halal wabiron sareng alus pi istiqomatin dina istiqomah wanasyaton sareng giat pi hudan dina jalan hidayah wanahyan sareng nyegah
an syahwatin tina syahwat wa rahmatan sareng nyaahan lil majhudi ka jalma anu payah wa innal mu'mina sareng sayaktosna jalma anu iman min ibadillahi ti pirang-pirang hambana Allah la yahibu eta henteu nga niaya ieu mukmin alaman ka jalma yubghadu anu dibenduan ieu man wala ya'samu sareng teu gawe dosa ieu man piman di jalma yuhibbu anu mika cinta ieu mukmin wala yudayyi'u sareng teu noler-noler ieu mukmin ma kana perkara ustudia anu dititipan ieu ma anu dititipan ieu man wala yahsudu sareng teu hasud ieu mukmin wala yat'anu jeung tara nyacad ieu mukmin wala yal'anu sareng tara ngalaknat ieu mukmin wa ya'tarifu sareng ngaku ieu mukmin bil haqi kana hak wa ilam yushhad sareng teu sareng henteu disaksian hak alaihi ka mukmin wala yatana bazu jeung henteu ngarasa nyangka ka mukmin bil ilqabi ka pirang-pirang landian bisolati dina salatna mutakhasyian eta anu khusyu ila zakati kana zakatna musri'an eta anu gagancangan bizalazili dina pirang-pirang goncangan wa quron eta anu tenang pirokhoi dina waktu jembar syakuran eta anu loba syukuran qanian eta anu qanaah billazi kana milik lahu anu tetep pikeun ladi la yadda'i tara ngaku ieu mukmin ma kana perkara laisa anu lain ieu ma lahu eta kaboga mukmin atawa eta pikeun emak wala yujmi'u seung tara kumpul ieu mukmin bil ghaidi dina ambek wala yaglibuhu sareng teu ngalindih ka mukmin naon asyuhu qoret an ma'rufin tina kahadean yuriduhu anu ngamaksud mukmin kana ma'ruf yukhalitu anu bergaul ieu mukmin annasa ka manusia kaya alama supaya terang ieu mukmin wa yunatikuhum jeung ngajak ngomong ieu mukmin ka nas kaya hama supaya ngarti ieu mukmin wa indulima jeung lamun didolim ieu man wa bugia sareng dilacutkeun ieu mukmin wa bugia sareng dilacutkeun saha alaihi ieu mukmin sobaro tah sabar ieu mukmin hatta yakuna sahingga yen bukti sa ar-rahmanu pangeran wa eta ari ieu rahman teh allazi etadat yantasiru anu nulungan ieu ladi lahu ka mukmin rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al hakim Imam Hakim an Jundib katampi ti Jundib innalillahi ta'ala sayaktosna eta tetep pikeun Allah ta'ala ma ari perkara akhoda anu nyandak Allah walahu jeung eta tetep pikeun Allah ma ari perkara a'ta anu maparin Allah wa kullu syai'in sareng ari saban-saban perkara indahu mungguh Allah eta tetep mungguh Allah bi ajalin musamma kalayan ajal anu ditangtukeun rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syekhani Bukhari Muslim an Usamah katampi ti Usamah bin Zaid wallahu a'lamu bissawab.